Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing sadayana, urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu tos mesihan urang sadaya kasempatan sareng kasehatan sangkan urang sadaya tiasa patepang ngan sanajan saukur tina video. Ibu guru anu kusim kuring dipihormat, rancangan anu kusim kuring dipika cinta, oge wargi-wargi anu kusim kuring dipihormat. Dina waktos ieu abdi bari ngadugikeun pentingna urang ngajaga kasehatan kalau kehidupan urang sadaya. Urang sadaya wajib ngajaga kesehatan sareng kabersihan lingkungan. Anu penting mah urang kedah rajin-rajin olahraga. Ngajaga kebersihan sareng kesehatan urang bisa dilakonan tina hal-hal anu remeh. Misalna rajin cuci tangan sareng bersihan kuku. Sanes eta wae urang oge kedah ngajaga kebersihan lingkungan. Misalna micen runtah kana tempatna. Tah eta teh hal anu remeh tapi sering ku urang abaikeun. Tah lamun urang bari bersin oge urang kada ditutupan supaya teu nyebarkeun virus lamun urang hoyong jadi jalma anu jag-jag waringkas, urang kada soson-soson ngajaga kebersihan diri urang tina sagala kotoran nu aya. Bade eta kotoran jasmani atanapi rohani urang. Carana kumaha? Tah urang kedah rajin ibadah sareng ningkatkeun keimanan sarta katakwaan urang ka Gusti Allah. Ngan anu kedah diingat nyaeta sehat lain saukur bersih hungkul, tapi anu ngajag-jagkeun diri urang. Terasa kitu wae anu tiasa sim kuring tepikeun. Hatur nuhun kana segala perhatosanana, jaga selalu kesehatan urang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.